dina saban-saban robah mangsa ganti wanci leungit bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan loba jalma ngayakeun rupa-rupa alasan pikeun ngalemahkeun kayakinan. Rupa-rupa sangkaan, rupa-rupa pamikiran, rupa-rupa opini jeung testimoni dipake alat pikeun nyangreud dirina pribadi. Akibatna wujudna dihakan ku kamangmangan, pinuh ku karaguan jeung kasieun. Rek migawe itu tetulus, rek migawe ieu tetulus, tungtung nama ngajentul matung karep. Padahal patung teh haram, ayo der matung karep. Mundina hayam teh amah kumeok memeh dipacok, kalah berperang sebelum bertempur, layu sebelum berkembang. Da urang mah salaku jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah tong ragu-ragu dina ikhtiar. Sing yakin dina ikhtiar sabab dina jero iman aya yakinan billah. Yakin yen ikhtiar teh parentah Gusti Allah, yakin yen Gusti Allah moal marentah teu pupuguh, yakin yen setiap aya parentah natangtu aya janjina. Lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna. Keur lalaki aya bagian tina naon anu diusahakeunana, nya kitu deui keur awewe aya bagian tina naon anu diusahakeunana. Matak tong ragu-ragu, bismillah bral ikhtiar, sabab urang mah wajibna ge ikhtiar. Mun poe ieu teu bebeunangan, tuluykeun isukan. Mun isukan teu bebeunangan, tuluykeun pageto. Ulah sumogol, da gagal mah biasa. Tapi lamun orang terus berjuang, lamun orang terus berusaha, sok sanajan gagal deui, eta ngaranna orang luar biasa dina ikhtiarna. Tatina perjuangan anu luar biasa, anu lillahi ta'ala, engke sok aya hikmahna. Contona Siti Hajar diungsikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ti Hebron ka Mekah, jeung putrana anu masih kene orok anu jenenganana Kangjeng Nabi Ismail. Atas parentah Gusti Allah, teu sembarangan Kangjeng Nabi Ibrahim dina ngalaksanakeun suatu perkara atas dasar wahyu. Sageusna diungsikeun Kangjeng Nabi Ibrahim mulih deui ka Hebron, da urang Hebron. Hebron teh mun ayeuna mah ayana teh di wilayah Palestina. Kangjeng Nabi Ismail eta anu masih orok kene teh ceurik ngaringkiwi ku sabab kahausan dina kondisi anu eueuh cai, dina kondisi padang pasir anu kacida gersangna, anu kacida panasna.
muncul nu jiwana lemah iman mah rek neangan cai ka mana, rek ti mana menang cai di tengah padang pasir nu jauh ka ditu jauh ka dieu nu tandus model kieu moal aya sumber cai da dinu kieu mah cilaka ieu mah paeh kieu carana mah anak aing moal mangih nginum. Cek saha eta? Cek jalma anu mangmang hatena pasti kadinya gerentesna can ge ikhtiar neangan cai geus nyebutkeun paeh. Untung eta anu jadi indungna Kangjeng Nabi Ismail teh Siti Hajar anu kuat imana, ahli dina pangabdianana. Kumaha ari Siti Hajar mun digerenteskeun ku orang Sunda memeureun kieu, aing diungsikeun ka dieu teh kalawan parentah Gusti Allah. Aing daek diungsikeun ka dieu da kusabab aing taat ka Gusti Allah. Ayeuna aing beakeun cai, budak aing ceurik kahausan. Moal satapa-tapa Gusti Allah marentah lamun teu jeung pitulungna. Kusabab kitu aing yakin pasti aing menang pitulung Gusti Allah. Itu menurutnya kira-kira itu supaya ngerti. Ta atas dasar keyakinanana ka Gusti Allah, atas dasar ketaatanana ka Gusti Allah, mangka Siti Hajar bangkit ikhtiar neangan cai. Dirig-dig ka Bukit Sopa teu manggih cai, lumpat ka Bukit Marwa teu manggih keneh, balik deui ka Bukit Sopa, bulak balik ti Bukit Sopa ka Bukit Marwah nepi ka 7 kali balikan teu manggih cai keneh. Jarak ti Bukit Sopa ka Bukit Marwah teh kurang leuwih aya kana 450 meterna, hampir 1/2 kilo jarakna. Kumaha akhirna Siti Hajar ngadengi sorat cai, ngadengi sorat cai anu mancer sing horeng bener aya cai mancer tina handapun sampeana Kangjeng Nabi Ismail. Akhirna Siti Hajar jeung Kangjeng Nabi Ismail teh salamet. Jadi ikhtiar heula kakara aya hasilna. Kajadianana mah geus mangrebu-rebu taun ka tukang, tapi cai namah nepi ka ayeuna pan ngalir keneh bisa dinikmati ku sarerea. Cai naon? Cai jam-jam. Dugi ka perjuangan anak oge pan diperingati dijadikeun pangemut-ngemut pikeun urang salaku umat Islam, nyaeta dijadikeun sebagian tina prosesi ibadah haji anu disebut sa'i. Jadi nu dicaritakeun ku Pangeran dina Quran eta mangrupakeun contoh, mangrupakeun pelajaran keur urang salaku jalma-jalma anu iman.
lintang ti eta dina bab ikhtiar aya nu peryogi ku urang diuningakeun supaya dina ikhtiarna urang aya dina kawaluyaan aya dina kawilujengan di antawisna nyaeta faktor-faktor anu ngadukung kana kagagalan. Tadi mah faktor anu ngadukung kana kasuksesan di antarana nyaeta ku yakin ku taat ka Gusti Allah. Jadi salian ti kamangmangan anu jadi faktor pangrojong kana kagagalan anu jarang disadari ku urang salaku manusia di antarana nyaeta anu disebut dir. Ari dir teh nyaeta nyelewengkeun keyakinan kana perkara-perkara anu batil anu umumna bersifat mahlukiyah. Contohna kieu dina sabagian riwayat aya nu nyaritakeun yen Kangjeng Nabi Musa kantos nyeri waos, tos dilandongan ku itu, tos dilandongan ku ieu, tos lalandong ka ditu, tos lalandong ka dieu, teu damang keneh wae angger keneh nyeri waos. Salajengna Kangjeng Nabi Musa rekes kanu kagunganana nyaeta ka Gusti Allah ku ngalangkungan hiji munajat kumaha cara jeung katangtuanana supaya cager tina nyeri huntu. Jadi rekesna teh kitu maksudna. Dawuhan pangandikana Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa, "He Musa," namun disolakeun mah ubaran ta eta nu nyeri huntu teh ku jukut anu aya di anu kahartoseun ku Kangjeng Nabi Musa tuluy singkat carita di ubaran ku eta jukut teu sakara-kara eta nyeri huntu teh cager. Heuh darek teu cager kumaha dituduhkeun ku nu bogana. Seiring berjalanna waktu sababaraha tahun kemudian dina hiji waktu Kangjeng Nabi Musa karasa huntu jadi nyeri deui huntuna. Cek gerentes Nabi Musa lah gampang nyeri huntu mah teu pira ku jukut, bare toge ku jukut langsung cager. Tuluy diubaran ta nyeri huntuna ku jukut cager teu cager. Geus sababaraha kali diubaran ku jukut anu baheula padahal jukut nama sarua, padahal huntu nu nyerina sarua tapi kunaon teu cager-cager. Kangjeng Nabi Musa bingung. Tuluy rekes deui ka robuna naroskeun naon sababna ieu teu cager padahal geus diubaran ku ubarna. Dawuhan pangandikana Gusti Allah kumaha, "He Musa, nu baheula mah anjeun tawakalna ikhlas ka kami, tapi nu ayeuna mah anjeun tawakalna anjeun ikhlasna teh lain ka kami tapi kana jukut." Tah eta pelajaran keur diri urang salaku jalma-jalma anu iman ka Allah. Jadi omat sing waspada, sing taliti, ulah diselewengkeun eta kayakinan jeung katawakalan ka makhluk. Sabab jukut teh makhluk. Sabab makhluk mangan saukur rokrak. Bisa na eta rokrak kitu jeung kieu teh aya nu ngersakeunana.
teu dikersakeun ku kersana sorangan. Boga kersa ti mana? Ari ngaran makhluk teu boga nanaon. Jadi sing ingat kersa jeung kawasa nu aya di sakabeh makhluk jeung makhluk-makhlukna eta teh kagungan Allah. Artina la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa masya Allah. Urang mah teu boga nanaon, kusabab teu boga nanaon mangka dina hirup di alam dunya salawasna urang kudu ngarasa butuh kanu kagunganana. Sabab angin kersa jeung kawasa nu kagungan urang sadaya nu bisa cumpon kana urusan ngadatangkeun maslahat jeung kana urusan nolak mudarat, kana urusan gering, kana urusan cager, kana urusan gagal, kana urusan sukses, kana urusan naon wae anu dimaksud dina kahirupan urang masing-masing. Jadi lamun ujang pintar tuluy nyarita ku aing mah pasti berhasil sabab aing mah pinter eta ngaranna dir. Lamun ujang beunghar tuluy nyarita ku aing mah pasti berhasil sabab aing mah gede modalna eta ngaranna dir. Lamun ujang berpengalaman tuluy ujang nyarita ku aing mah pasti bisa sabab aing geus pangalaman eta ngaranna dir. Jadi saacan lumaku dina ikhtiar murnikeun heula eta kayakinan jeung katawakalan nu aya di jero wujud anjeun masing-masing. La ilaha illallah yakinan billah, la ilaha illallah tawakkaltu Allah.